Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anu sim kuring dipihormat dina denget ayuna sim kuring Mang Augustin medar carios enggal, miara tuyul. Pihatur rebunuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseeur napi keun terung urang boh tinu sae sareng tinu awona. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Mangga nyangga keun miara tuyul bagian ka-2. Isukna, wanci bada asyar iman amitan kaina. Bebejana maah arek nepungan kawauhanana di dayu, nu puguh maah manehna ngajug-jug padumukanana Ki ACE minangka kuncen di Gunung Halimun. Sanggeus rengse dan tur nundaan duit ti keun ina balanja poe isuk, iman indit sorangan ninggal keun ina jeung barudak. Singgetna carita, wanci samemeh magrib iman geus nepi ka suku Gunung Halimun. Tuluy nanjak mapai jalan satapak anu geus dibejaan samemeh naku adun. Beuki lila jalan asa beuki nanjeur nanjakna, kitu Dewi jeung kaayaan anu tambah poek ciri peuting geus datang ngaganti pancen sakadang diurang. Iman ngaluar keun baterena tina tas nu ngahaja di bawah, sebrot dihurung keun tuluy dipakainya angan jalan sangkan teu kasasar jeung teu tiko sewat. Cihcir, cari cangkas jeung sora buok maturan langkah iman nyorang jalan anu estu matak pikasiu neun. Saka peung iman muringkak, teu bisa dibobodo sanajan manehna lalaki oge ari kudu lumakuanci peuting sok komo ka tengah leuweung model ayuna timbul kasiuna. Cadu aing lamun teu boga niat apruk-aprukan ka gunung peuting kieu, cok iman gegerendeng sorangan. Reengse nyarita kitu, ditonggoheun iman beh kenca aya sora ajak babaung pikasiu neun. Rek iman ngarandek, lampu baterai di paruman. Sabab cenah ajak maah sok moro lamun kaparengan aya nu ngawinehan teh. Tuluy kadenge ajak teh tinggaruik ngajauhan, dina sorana maah pasti leuwih ti hiji. Hate iman ngemplong lantaran balahi geus ngajauhan, manehna tuluy ngahurung keun Dewi baterai nuluykeun lalampahan. Palebah tangkal lame nu gedeena sarua jeung beu teung munding, kadenge aya sora anu gegeroan. Kang, ceuk eta sora, hawar-hawar kadengena. Iman ngureun keun lengkahna, nyorot keun baterai ka palebah tangkal lame. Tetela iwuh sasaha, ngan nalika baterai disebrot keun ka aluhur katingali aya nu keur ucangan genukangan manehna. Iman ngagebek saking kurewas, rek balik Dewi geus kagok jauh lumampah. Ari diteruskeun, manehna siun eta makhluk teh turun tuluy ngerekep manehna. Gusti, ieu kitu dodoja teh? Ahkop tah maungkop tah badak, asal ulah digayem wisabab bakal karasa nyerina, ceuk imah lah-lahan. Makhluk nu keur nangkring dina tangkal lame teh seuri nyikikik, iman poho di temah wadi manehna lumpat ke atonggohken asup ka leuweung awi nu geledegan. Kaayaan di leuweung awi estu kacida poekna, iman asruk-asrukan beuki jauh asup ka jero leuweung. Hawar-hawar kadenge sora jalma nu batuk. Iman curinghak neges-neges kana asalna sora. Breh katingali aya lampu palita, seuna-una lautik ampir-ampiran teu ka tempo. Sebrot baterai disorot keun, Gusti,
geuning sakitu nungtekna tanjakan teh, ceuk Iman nyarita sorangan. Bari jeung jalana hese rembet ku arewi jeung catang anu pasolengkrah, Iman maksakeun maneh ngeurewi lumampah. Sakapeung manehna muntang kana akar, sakapeung muranteng kana arewi jeung cangkorak. Sanggeus hese beleke, antukna Iman anjog ke aburuan imah. Pantesna mah disebut saung lantaran ukuranana leutik, paling ogengan mahi keur saorangeun. Engap-engapan Iman ngahegak, tayohna mah ngarasa capek sanajan kaayaan tiris anu lain bobohongan. Iman leumpang lalaunan ngadeu keutan saung, kadienge deui aya nu batuk di jerona. Oho prot. Punten-punten, ceuk Iman pupuntenan di luar. Saha eta, ceuk jalma anu aya di jero saung. Kadengena geus kolot jalma nu di jero saung teh. Abdi, seun, ceuk Iman nembalan. Reket panto muka, kaluar hiji tangtungan lalaki, beunang disebut aki-aki anu ukur kacaangan ku lampu minyak nu aya di jero saung. Saha ilaing? Pauting-pauting wawanian ulin ka adieu. Teu digenyang aja gegeus untung siah, eta aki-aki bari nyureng nelek-nelek ka Iman. Punten sate wacana parantos ngawagel, Ki. Leres ieu teh Ki ase, ceuk Iman nanya. Na atuh ari hese maah kunaon make ka adieu, da dewek maah teu ngangkir ilaing ka adieu, ceuk Ki ase rada saliwang. Ih, sanes hese, nanging leres aki teh jenenganana ase. Ayeuna mah rada tarik nyaritana. Oh, heuh dewek mah ase. Nyahoti saha ilaing ka saung dewek, ceuk Ki ase tuluy turun tina golodok. Heuh nepangkeun, wasta mah Iman. Terang aki di dieu teh ti rencangan, adun, Ki. Ngaunaan ka sang tukangna maah panginten aki anu langkung uninga, ceuk Iman ngawanohkeun maneh. Horeng maneh ti Bandung? Euloh geuning jauh, ceuk Ki ase tuluy narima leungeun Iman. Adun, Ki. Adun. Iman nyarita bari rada dipongpok kekeun kana ceuli Ki ase. Baruk maneh baturna si Adun? Ki ase neutup seukeut ka Iman. Sumuhun. Iman nembalan bari unggeuk. Heuh atuh lamun nya ilaing baturna si Adun maah, hayu unggah. Bisi digulung begu, Ki ase nitah ka Iman sangkan unggah ka saung. Iman teu kaleket, manehna geuwat unggah. Tuluy asup ka jero saung nuturkeun Ki ase. Sok diuk heula, tah bisi rek nginum maah kari nyicikeun, ceuk Ki ase bari nyodorkeun kendi. Cek kendi dicekel tuluy caina dicicikeun kana cangkir awi. Regot diinum bangun anu hanaang. Sanggeus rengse nginum jeung katingalina geus rada segeur, pok Ki ase tumanya. Ari ilaing ngarek naon ka dieu teh? Ki ase nanyana bari mencerong ka Iman. Euh. Nya bade naon deui atuh, Ki. Hoyong jiga Adun ayu nawi. Ngeunah nyandang, ngeunah nyanding. Loba pakaya, babari usaha, ceuk Iman nembalanana bari tungkul. Beuh. Awak sajag-jag, jag-jag kudu daek lalampahan jiga si Adun. Nageus teu bisa balang siar si laing teh, ceuk Ki ase nyarita deui. Euh. Kantenan wi usaha mah nuju abdi oge, nanging tos sababaraha sasi hiu dagang es teh pareng keur sepi, Ki. Iman ngajawab tur ngajelaskeun lantaranana manehna datang ka eta patempatan. Heuh kabeh oge moal ujuk-ujuk atuh, kudu aya jalana, ceuk Ki ase nempasan caritaan Iman. Tungtungna maah barabat wi Iman teh nyaritakeun katugina hatena kunu jadi mitoha.
Dicaritakeun sacerewelena taya nu kaliwat. Tah kitu, Ki. Kuring maah rumasa jalma teu boga ti mimiti gubrak ka alam dunya oge, jadi moal ngarumas tibang werit ku dunya maah. Nganda ari paurih jiung nyiri hate maah sarwa kuring oge jiga batur, cok iman mungkas caritana. Ki ase ngahuleng, tuluy unggut-unggutan. Pok nyarita Dewi. Ari eta anu jadi pilihan ilaing maah, dewek moal bisa nyaram atawa ngahulak. Nganti anggalna dewek maah geus ngelingan sangkan ilaing nyiar kipayah dina jalan anu bener, anu halal, cok Ki ase satengah ngelingan ka iman. Perkara eta mah keun da geus jadi resiko keur kuring, moal rek mangloh atawa neumbleu keun ka aki. Nu penting mah aki daek jadi cukang pikeun meuntaskeun kahayang kuring, Ki, iman nyarita ka aki ase. Hatena geus gilih teu gali deur, geus poe kien anu ayeuna keur dilakonan teh mangrupa pagawean anu dibenduku Gusti Nu Maha Suci. Heuk atuh hari ilaing geus siap nanggung sagala namaah, dibejaan teu ku si adun naon wae anu kudu dibawa? Ki ase nanya ka iman. Eu parantos lengkep sadayana oge, Ki. Ngantun prakna, iman nembalan tuluy ngaluarkeun eusitas anu minangka syarat nu kudu ditedunan samemeh manehna ngalakonan munjung. Sor kembang 7 rupa, minyak seungit jeung kueh pasar diasongkeun ka aki ase. Cekap sakieu, Ki, cok iman nanya ka aki ase. Heuh mahi, sakurangna maah bisa ditambahan engke di imah maneh, Ki ase nembalan tuluy memeres jang sasajen. Cekes Ki ase ngahurungkeun lisong, tuluy dipurulukan menyan. Hasauk menyan ngelun, kambeuna seungit ngadalingding. Diwir Ki ase tuluy kunyam-kunyem, dua longgeuna sidakep dina harigu. Cik rada beh diewan diuna. Ki ase nyarita ka iman. Iman duat iset ka harup, sanggeus deu keu tragamang panon iman duanana diusap ku Ki ase. Brai, iman beunta. Ana barang ngareret ka sabu deureunana katingali loba budak garundul kulitna bodas nyacas jiga meunang mupuran. Sirahna garundul eueuh bukan. Sawareh keur hareu-reui jeung baturna, sawareh mencerong antep ka iman. As, cok iman teu kebat sabab diwirna kaburu dibekem ku Ki ase. Montong ngucap keun eta sia, hayang kalabur? Maunang he secapee diondang ku dewek, cok Ki ase nyarita ka iman, tuluy ngaleupas keun dampal leung-leun nalalaunan. Ki tieu teh tuyul tea, cok iman bangun anu siun keneh. Heuh, diuleu. Apan silaing hayang boga nu kieu lain, Ki ase nembalan. Iman nunggeuk, manehna rarat reret Dewi. Ayeuna maah make gigisik sagala sabab cangcaya keneh anu dihareupeunana teh sabangsa dedemit. Pek diura pilihan anu mana sakirana cocok keur ilaing. Masalah harga mah bisa dibadamikeun pandeuri, cok Ki ase nyarita ka iman. Iman diukna rada cengkat tuluy luak liuk, tayohna maah neangan anu sahate jeung manehna. Bre haya seorang anu keur tungkul palebah juru saung, tapi anehna teh anu yieu maah aya kunciran di tukang eun sirahna. Nu itu tuh, bah, cok iman bari nuduh keun. Heuk, nyahwai laing ka anu getol ngala duit namaah. Sok diura aranan anu alus, cok Ki ase nitah Dewi. Sahatuhnya? Telah. Olilwi, Ki, cok iman nyarita ka Ki ase. Heu kumaha maneh eta maah, sok coba diura geroanku ilaing. Ki ase nyarita ka iman. Ayeuna, Ki. Iman tumanya ka Ki ase. Heu,
Sok gewat geroan, ceuk Ki Ase ngadua kalian. Iman ngarenghap panjang, manehna ngageroan si Olil lalaunan, Olil. Olil, ceuk Iman, sorana rada ngageter kawasna maah asa-asa keaneh. Si Olil tanggah lalaunan, breh katingali biungutna eces. Irungna ampir rata jeung pipi tapi liang irungna gede. Panon bolotot semu beureum, halisna lenang eweuhan. Ceulina rebing nyungcung ka luhur. Diwirna ipis rada hideung. Iman ampir-ampiran ngajerit, ngan kaburu dicekel tak-takna ku Ki Ase bari ngantel keun curug kana biwirna. Suut. Ulah rek kongang nyarita kitu, bisi pundung. Riweuh ke asarerea, caduah kudu nyusulan ka karajaan tuyul maah, ceuk Ki Ase ngajentre keun. Iman geuk lalaunan, tuluy sakali dewi ngageroan ngaran eta tuyul. Olil. Gewat ka dieu. Iman nyarita bari gugupai. Karek ogi balem satu tas nyarita kitu, teu kanyahoan mimitina si Olil ngajleng tuluy ngarontok ka Iman. Manehna muntang kana beuhoung Iman tuluy nyiuman jiga sonona budak ka anu jadi bapa. Bapa, ceuk si Olil bari tuluy naek kana tak-tak Iman. Dina jero hatena maah Iman siun jeung ginggia peun, sok siun tuluy ngagewewek wi kana beuhoung. Ngan manehna teu wani ngedalkeun lantaran tadi ceuk Ki Ase oge bisi pundung cenah. Tu geuning meni tuluy cumbuae, jang. Hehe, ceuk Ki Ase tuluy ngahehe. Enya, Ki. Tos kieu kumaha? Iman nanya bangun bingung. Sok wi titah turun, geus pasti bakal nurut ayeuna maah. Ki Ase ngabejaan. Lil, turun heulanya. Engke di imah rek heurewi maah, ceuk Iman nyarita ka Olil. Kolosot Olil turun tina tak-tak Iman, tuluy diuk hareu peun Iman anu ayeuna geus jadi dununganana.Eu. Sabaraha abdi kedah ngagentosan si Olil teh, Ki? Iman nanya keun harga si Olil ka Ki Ase. Rada mahal si eta maah, tapi kusabab maneh baturna si adun. Heuglah ka maneh maah 250.000, ceuk Ki Iman muka harga. 250.000 jaman harita sarua jeung pangaji 5 juta jaman ayeuna. Teu kungsi ditawar Dewi, gorehel Iman ngaluarkeun duit tina tas tuluy diasongkeun ka Ki Ase. Tah, Ki. 250.000 jejek teu kurang henteu leuwih, ceuk Iman bari nyodorkeun duit ka hareu peun Ki Ase. Atuh puguhi tuyul anu keur ngarariung teh curing hak ningalu duit aya sagepokna. Lamun teu dijagaan ku Ki Ase jigana bahan pahibut jiga budak mulung duit sawer panganten. Nanaonan siah, kehet? Caan waktuna siah. Engkerek pahaula heula ngala duit maah lamun maraneh kabeh geus boga dunungan sewang-sewangan, ceuk Ki Ase bari pakupis nyepretan tuyul. Singketna carita, mata batin Iman geus ditutup Dewi ku Ki Ase. Ayeuna anu katingali ku manehna ukur si Ulil, anu liana maah teu katembong kawas bihari. Tah nyerengkeun aki tuyulna, ditarima mas kawina, ceuk Ki Ase nyarita ka Iman. Eu katampiku abdi, Ki. Mugia luyu jeungmu dipiharep, ceuk Iman nempasan. Ngan kade poho, datuyul maah budak. Kudu disusuan. Ki Ase mere nyaho. Disusuan kumaha? Dipasihan susu ti warung? Iman mencerong bangun nure was. Iye. Ayaku enteng atuh kitu mah.
Nya kudu ti pinareup langsung atuh, eta maah arek ti pamajikan atawa ti sahawai anu kumaneh dituduhkeun, Ki Ase nyarita sajelasna. Iman ngagebek barang ngadenge katerangan ti Ki Ase, sajonjonan maah manehna ngahuleng. Sabab ngarasa bingung kudu disusukeun ka saha piraan manehna teh. Lamun disusukeun ka ina, sanggup teh teuing kudu aplusan maah. Kitu ceuk pamikiran Iman. Kumaha geus aya irongan rek disusukeun ka saha-sahana? Ki Ase nanya kalayan Daria. Perkara eta maah bade diomutan di lembur wi, Ki, ceuk Iman nembalan semunu bingung keneh. Ngan kade ulah nepi ka henteu disusukeun si Olil teh, sabab bakal pundung. Tangtuna bakal nyilakakeun ka sarerea, ceuk Ki Ase papadon ka Iman. Wanci peuting kaganti ku datangna mangsa isuk, Iman anu geus tatan rek balik deui ka imahna harita keur meresan babawaanana. Sanggeus rengse manehna amitan ka Ki Ase. Ku Ki Ase dijurungkeun, tapi samemehna dia manatan yen lamun ngingu tuyul cenah ulah sok ambek-ambekan sabab bisi majarkeun ambek ka asi tuyul. Gancangna carita Iman geus balik ninggalkeun leuweung tutupan tempatna Ki Ase nganjrek, ayeuna manehna geus maju balik ngaliwatan sababaraha lembur jeung pasir, antukna maah nepi deui ka imahna. Ningali salakina datang, Ina bangun nu marahmai. Sabab manehna maah nyangka yen Iman teh geus nepungan baturna di dayo. Aeh geuning tos mulang, Kang, ceuk Ina tuluy ngabagiakeun Iman nulu ut leet kesang. Enya, Nyi. Yuh pangampihan keuntas ka kamar terus pangmawa keun cai ka adieu. Teu kuat hanaang, ceuk Iman ngasong keuntas, tuluy diuk satengah ngagejet keun maneh tayohna maah ngarasa lungse nu lain heureu. Enya, Kang. Antosan sakedap, ceuk Ina nampanan tas tuluy ngoloyong ka kamar laju ka dapur nyokot cai. Sabot Ina ka dapur nyokot cai, Iman maah geus sare ngageubra. Kawantu perjalanan anu sakitu jauhna jabangan ukur di sorang kuni kreuh leumpang. Geuning malah kulem. Rek digeung-geung karunya, katinggalna jiga nu capek kitu geuning Kang Iman teh. Keun wiheula, di mana geus lilir rek sakalian dipiwarang tuang, ceuk Ina ngagerentes dina jero dada, sok teko ditunda dina luhureun meja. Manehna mah ngoloyong deui ka pipir majar cenah rek ngangkatan popoyan. Duka sabaraha lila Iman sarena nganu jelas manehna kahudang keun ku sora adan asyar ti masigit. Kulisik Iman ngulisik, red kana jam. Nudu keun tabuh satengah opat, red ka gigir tetela ewoh sasaha. Tuluy nguliat bangun nu nimat nakar. Kurunyung Ina bijil ti dapur bari ngelek boboko sangu, tuluy ditunda dina meja. Ka acai heula atuh, Kang. Engke urang tuang sasarengan, ceuk Ina ngajurungkeun sangkan Iman geura ka acai. Kuniang Iman hudang, tuluy nangtung. Manehna ka tukang muru ka sumur timba, terus nimba ngeusian jolang. Rengse mandi, Iman muru ka tempat abdas nganalika rek muka cocok kokocoran wadah cai abdas duka kunaon punduk Iman karasa beurat kawas aya nu nindihan. Iman ampir-ampiran ngedeprek lamun henteu muntang kana kerembeng maah. Kunaon aing teh? Asa bariurat kieu awak. Dumeh geus leumpang jauh kitu yeu tuur karasana leu-leus kieu, ceuk Iman nyarita sorangan. Antukna maah Iman teu jadi abdasna, manehna ngagedik asup ka imah laju ka kamar terus dibaju. Teu lila Iman di jero kamarna, rengse dibaju oge manehna tuluy kaluar deui.
Kasampak ina keur nyiuk sangu kana piring, tuluy dia songkeun ka Iman. Yeo, Kang. Sok diura calik. Kieu wayanawi, Kang. Artos pamasihan ti akang kamari dianggo meser rencang sangu, ceuk ina nyarita ka asalakina. Enya, wios. Daang keur mauli diungun sangu katut jajan barudak. Enya, kaamana ari barudak, ceuk Iman bari rarat-reret neangan anakna. Ew. Tadi enjing diteang kue ma. Cenah rek diajak ke pasar, dugi keadanget ayuna teu acan marulang, ceuk ina nembalan bari nyicikeun cai nginum jang salakina. Baru, ema aya kadiunya. Iman mencerong ka ina. Enya, Kang. Ina nembalan pondok. Keur pogot dahar, rentang-rentang tika jauhan katingali budakna Iman datang digiring keun ku nini katut akina. Iman curing hak, du inga aya penyiar bola datang deuwih lah, ceuk Iman ngagrentes dina hateena. Serok barudak jeung nini katut akina nepi ka imah, tuluy ngalacat unggah. Budak duanana maruru ka Iman anu keur tuang, ngagalabruk ngarangkulan nu jadi bapana. Ya, Eni. Ulah ngaganggu bapa nuju tuang, ameng ka aditu, ceuk indungna nitah ka barudak. Sanajan katingalina jiga nu hoream oge budak teh duanana oge narurut tuluy arulin di tepas imah. Ema, Abah. Yap atuh urang taruang sasarengan, ceuk ina nawaran ka indung jeung bapana. Heu sok ongkoh wi, cu. Sing beu-beu nangan taruangna, ceuk bapana ina anu katelah Pak Darma. Penyahayu, Pak. Mong peung hanaut keneh sanguna, ceuk Iman mairan. Euloh itu geura barang dahar teh mani royal, sagala dibeuli. Unggah ada teuing hirup teh tibang pangalahan teu sapira. Atuh arek iraha menyatna hirup teh ladang usaha leu-leutikan bari jeung hese hasilna dipake poya-poya wae maah. Ema sarti ngagantawang bari tutunjuk ke ade ungun sangu. Ari manehna kunaon, eung? Jiga nu owah. Datang-datang ngadon nyarita kitu? Keun wi atuh barang beuli meunang anu na ieu. Ulah sok sulit hirup maah. Pak Darma nempasan caritaan pamajikanana. Lain kitu, bapana. Sing rik-rik gemiwi hirup maah. Barang dahar nu saja, apan bisa neun-deun ngeurut bari jeung satik oge. Lain dipake meuli kadaharan mewah jiga kitu, ceuk ema sarti nembalan. Itu geura indung maneh maah, ina. Datang kancouhna, pira oge goreng endog jeung tahu tempe disebut mewah. Kudu kumaha atuh anu disebut basajan teh, hah? Pak Darma teu eleh caritaan. Nyi ina jeung Iman silih pelong, duanana sareuri leutik. Sabab ngarasa kagugu ningali kolot maranehna keur ngaem si anu keur tuang. Iman mere isyarat kaina sangkan nyapih anu keur parerea omong. Euh tema, Bapa. Entos atuh ih. Isin tuku eni sareng yayanu keur naringalikeun, ceuk ina nyarita ka indung jeung bapana. Indung maneh anu kitu maah, ina. Meni sok sagala diomong, keun widajang Iman oge teu menta ka amaneh barang biulina. Pak Darma mairan caritaan ina. Aehna jadi nyalah keun kuring, bapana. Apan kuring maah ukur ngingetan ka barudak sangkan hirup kudu hemat, diajar werit, ceuk ema sarti nempasan caritaan Pak Darma. Lah. Werat werit, tai ucing tai beurit. Tibang barang hakan kitu kudu jadi omong,
ceuk Pak Darma, ngoloyong ka ahar uk nyampaur keun baruda anu ting ceuleu keteuk lalajo nini jeung akina paadu omong. Perenan, nyi. Jadi warek deungun sangunan nu pasea maah, ceuk Iman ngeser keun alasna. Ina teu kaleket, boboko wadah sangu jeung deungeunna geuat di perenan tuluy dibawa ke dapur. Iman kokobok dina wadah anu geus disadiakeun, geus kitu maah manehna nyampaur keun mitohana anu lalaki. Meni sagala dipangmeserkeun atuh barudak teh, Pak. Bilih tuman, ceuk Iman anu tuluy diuk dina bale. Sor ngasongkeun ududeun ka hareu peun mitohana. Lah. Dumehwi bapa boga rejeki saatik. Tara unggal poe iuh atuh, bapana barudak, ceuk Pak Darma ngareret ka Iman. Heu da pimanayun atuh nungguan dipangmeulikeun ku bapana maah. Meurun teu hujan dordar gelap maah, ceuk emanga sarti nu diuk ditepas bari ngaplok nyeupah. Deu ilah, eta biwir nini gambreng. Abong teu diwengku, minggeus. Gandeng, ceuk Pak Darma nembalan caritaan pamajikanana. Nya heueuh, bapana. Coba pakaian budak geus barelal jaba kuleuhau. Teu era kitu kasebut incu Pak Sudarma tapi papakaanana oge jiga budak angon. Emaa sarti nyarita teu heuleum. Eu. Hapunten satewacana, Ema. Sanes teu gaduh raksukan nu bener, nanging kaleresan wi unggal Ema ka adieu. Yaya sareng eni nuju garuyang wae, katinggalna jiga nu kuleuhou soteh, ceuk Iman nempasan caritaan nu jadi mitohana anu awewe. Pimanayun maneh kaduha meuli baju, Iman? Dagang oge daek henteu. Aya sakalina dagang, malah ngadon ngalungsar di handapeun tatangkalan, Ema sarti ngusik-ngusik kajadian nalika manehna meregokan Iman keur ngabahiuhai dina handap tatangkalan. Eu. Demina oge nuju ngiuhan eta maah Ema. Dan ngider maah entos, nanging da kumaha nuju sepiwi panginten, ceuk Iman nyaritana rada dumareuda. Ninggeus maneh teh, sarti. Nyarita padu pelendung siah. Pak Darma milumairan. Eu. Sakedap, Pak. Wios keun antep heula, supados jentre sagalana. Supados Ema teu salah sangka ka abdi, Pak, ceuk Iman nyarita ka Pak Darma. Enggeus, jang. Ulah dilayanan indung maneh maah, ulah sarwana, ceuk Pak Darma ngalelerkeun hate Iman. Naon maksud nyarita kitu, bapana? Nah hakuring teh jalma eusleum? Ngarekeun jalma burung ka kami teh, ceuk Ema sarti muncereng ka asalakina. Keur hogak jalma anu tiluan, olil niu teup seukeut ka Ema sarti. Tayuhna maah ngarasakeun naon anu keur dirasakeun ku Iman, anu ayuna salaku bapa pulungna. Burileng panon buburilengan jiga nu geus tatan rek ngerekep ka Ema sarti. Olil geus kekerot ngabandungan caritaan Ema sarti, ngan kaburu ka ngeuh ku Iman. Gancang dibere kodeu sangkan olil asup Dewi kana pendil tempat manehna cicing. Ari maneh poe ieu teu dagang geus ti mana, Iman? Ceuk Ema sarti nanya ka Iman. Eu. Kamari aya pesen ti babaturan anu ayana di daeu, nitah ka akuring sangkan nepungan manehna. Nya kamari getuluy mangkat, karek balik diutos lohor, Ema. Iman nembalan bari ngahurung keun udud. Urusan naon jiga anu penting kitu nepi ka ngabelaan teu dagang. Ema sarti nanya manita leta. Eu. Eta manehna boga milik satik, cenah maah hasil ngajual kebona,
ceuk Iman nembalan jiga nuenya. Atuh mau nang komisi anya? Ema Sarti nanya Dewi. Sumuhun wi atuh, Ema. Malah apa nu tadi ditedateh komisi ti manehna? Iman ngajawab pananya mitohana. Naon atuh manehna nanya teh meni taletek itu? Anak sepi usaha, diomong. Anak boga rejeki, diomong. Salah jeung salahwi di mata maneh maah. Pak Darma mairan caritaan pamajikanana. Lain kitu, bapana. Pikeun kami maah ulah nepi ka akaduhung boga minantu pangedulan, usaha sakarepna. Damaraban anak jeung pamajikan maah teu cukup ku dongeng atawa kawih, ceuk Ema Sarti nyarita panjang lebar. Iman jeung Pak Darma silih rereet, pok Ema Sarti nyarita Dewi. Lain rek musik-musik mangsa nu geus kaliwat, ngan kami maah rek nyekel caritaan maneh, Iman. Majar cenah rek ngabagjakeun si Nyai, moal rek disangsarakeun. Mana buktina? Lamun teu ngaragangan ka si Nyai maah bakal aya kecap kaduhung ngawinkeun si Nyai ka amaneh teh, Iman, ceuk Ema Sarti teu heulum. Iman nu keur ngeluk tungkul, pada harita niu teup seukeut ka Ema Sarti. Lamun teu era Pak Darma maah geus hayang nempasan caritaan Ema Sarti. Beungeutna giuneuk, napasna ngahigak tanda ambek. Ina guat nyampaurkeun, tuluy diuk gigireun Iman. Manehna geus maca galagat yen Iman keur kahudang amarahna. Leungeun Ina nyekel tur Iman, saolah-olah nahan kana sagala niat nu aya dina jero dada salakina. Ema, entos atuh ulah sok musik nu geus. Anak itu carana maah Ema jiga nu rek ngaruntakeun rumah tangga nu jadi anak, ceuk Ina nyarita bari niu teup ka indungna. Karek oge calangap rek nyarita Dewi, leungeun Ema Sarti dijewang ku Pak Darma tuluy diseret ka luar imah. Ninggeus jiga nu eus leum ngacapruk wae. Angguran orang balik. Geus saraupna. Iman, Ina. Bapa mulang heula, ceuk Pak Darma tuluy turun tina golodok terus balik bari nyekel leungeun pamajikanana. Duh hapunteun gantung dangweun, rupina dugi ka dieu heula, enjing urang teraskeun episode salajengna, permios.